Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi anu sami-sami linggi anu dipihormat, puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti anu Maha Suci, Zat anu ngatur sagala eusi dunya katut eusina nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masih dipaparin nikmat sehat oge nikmat iman sareng nikmat Islam nyaeta nikmat anu pang-ageung-ageungna. Shalawat sinareng salam urang curahkeun ka baginda anu mulia nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap abdi singkuring ngahaturkeun nuhun ka Bapak Kepala Sekolah, Bapak sareng Ibu Guru, oge rerencangan singkuring. Ayeuna lemak cai nu dipikeun cinta ieu nuju kaserang virus anyar anu tos nyebar di daerah-daerah anu aya di Indonesia. Nami virus eta teh Coronavirus Disease 19 atawa COVID-19. Tos seueur wargi urang anu kaserang virus corona. Arurang kedah hati-hati supaya terhindar tina virus corona. Aya sababaraha protokol kasehatan anu diterapkeun ku pamarentah. Salah sahijina upami urang kaluar ti bumi, urang kedah nganggunakeun masker atawa face shield, urang oge kedah nyandak hand sanitizer. Urang tiasa kaluar bumi upami aya hal anu penting hungkul. Mun tos di luar, urang kedah ngajaga jarak sareng batur, jarakna minimal 1 meter. Virus ieu tiasa nyebar lewat droplet atawa cairan anu kaluar pas urang batuk, bersin, oge nuju nyarios. Tiasa oge mun urang bersentuhan sareng jalmi anu positif corona, urang tiasa katular virus eta. Biasana nu positif corona teh gejalana tiasa batuk, demam tinggi, sesak napas, sakit tenggorokan, pneumonia, bahkan aya oge anu maot. Urang kedah rajin olahraga sareng ngaemam-emamun anu sehat oge bergizi. Urang kedah ngabersihkeun lingkungan sabudeureun urang sapertos nyapu, ngepel, oge micin runtah kana tempatna. Mung sakitu nu tiasa disampikeun, hapunten bila aya kalepatan, hayu urang ngajalankeun protokol kasehatan ti pamarentah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.